guys hujan tadi teh. Hingga saya cuklak itu ya tina kanopi deh ya. Kira itu boga jalur teh Gusti, nagung dia pun tangan, eueuh mata tulung kasaha, kudu sarangan. Ayah. Asa belah dieu mun teu salah mah itu bocor teh. Alah geuningan belah itu. Belah yang kudu diomongkeun ku sorangan gitu. Neangan rata raja sugana di tetangga ya. Sugana aya gitu. Iya, aya taraje ya. Tapi kemana cenah si Mang? Saha teh? Sapodo teuing. Ieu mah daripada mah bocor mah. Saya orang berat gedingan. Mawana itu. Berat gedol jalur teh kieu. Yo ayo buka jalur teh. Capek lumayan berat caranya teh. Pagawean jalur kudu ku aing kieu aing ngaranna teh tah. Astagfirullahaladzim. Masih banyak dipakai. Alah. Nangtung juga alah. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak disoledat ya Allah. Aduh, amin. Duh ya Allah. Mudah-mudahan itu antara jete. Oh iya, belah tadi. Halus. Iya hunkul ya mah itu. Lalaki itu di acan ngaliwat. Mun aya mana di bawah sare aing asal pamenerkeun kenteng. Kenteng mana itu? Ya. Kenteng. Kemana taraje teh tadi? Iya, euy. Pokoknya itu. Oh, itu berenang tuh minta aja teh euy. Saha ieu koplok teh? Iyo, ntar kita saham oke, oke. Beja tuh naon teh lah. Orang dulu. Beres ya. Tinggal turun ya. Kemana aja teh? Astaga.
Asya jahanam. Eta taraje tong dibawa. Aduh, Gusti aing kumaha turun ye. Weh, mah kernaon? Asya bangkong. Kubu kayak kata raja emak galeh turun hese. Astagfirullahaladzim sia teh kumaha teh buka do kotak aduh Gusti. Turun mak. Alah. Ai mana naonan kos budak wae lu tuak taek di atuh. Naweuh jaluk. Lain deueuh jaluk kehed aya mah meureunna di ditah. Mata kitu ge ieu tinggal kenteng bocor nu mah teh. Sin teu weuheun beti gubug atuh. Atuh mah lama. Berat na ampun ieu euy. Nah, ieu mah ini kawas budak bolong. Ieu pisan gadah dituak taek kan penteng. Ampun. Aduh. Sok tah dipangbenerkeun deui tah. Riwo. Yung tuak taek. Sok, saburu. Sange tanggeus. Geus tah. Atuh sia teh eueuh gawe main gubug wae atuh. Da teu nyaho. Cuaca mah atuh di luhur. Gimana suku mah ye? Aya kana apa? Ye, Aya tadi guanana. parkiran atuh. Sok, mah terus. No. Bantingkeun mah, bantingkeun. Terus. Bener aing bantingkeun sia teh. Atuh mah atuh hiburanna ngajelang atuh. Ulah noong atuh. Itu nanaonan, long ini. Gawe nafsu-nafsuan. Sok buru atuh eta dipake tah aja. Di kanan. Isi teh deuleuh heula atuh. Nyaho aya kolot di luhur teh main gubug wae. Teu nyaho pan itu kenteng di imah marocor. Teu weuheun teuing. Geus tuh. Balocor mana kanan oma oge ieu. Aduh. Yo, kayak turang pindahkeun heula. Sudah. Cing ka dieu heula maneh, ka dieu. Naon, Mak? Siap. Ka dieu heula sagedeung. Aya naon, Mak? Pangyokotkeun cai cobaan ka jero. Pangyobaankeun itu bocor keneh henteu kitu. Siap, Mak. Sok buru Siap. dagoan kumaha. Eta ngagubug cai wae menikot ka hararese jangkar kehed. Naon nu dirasa cenah. Bisa kaburu hujan jeung naon di teh lah. Aduh. Ini hararese teh ampun ini. Coba pisan. Yo, caina yo. Cing hang coba ada belah dinya ta bocorna teh. Mana? Eta belah dinya. Belah mana? Belah dinya. Sok toong tuh toong sintak. Atuh tangah sia teh huluna tangah. Tangah. Astagfirullah. Mana? La ilaha illallah. Ayo mah panjang kenteng. Alah. Baca capek cakeng teh nyeri deseu wae. Sia teh kumaha teh deuleu itu. Atuh mah hampura mah. Kunyuk ya. Teh eueuheun pisan eta budak. Dititah na aing ger di banjur. Padahal mah keur kenteng aing teh Gusti nu agung.